Mang, si bibi baki parah geura mang rempagna. Orang kumaha deh. Pan aja teh ku si bibi titah meuli softtek ka warung. Cek si bibi teh keur aya tamu cenah. Ya, terus naon masalahna? Nya tamu disuguhan softtek minimal roti atuh mang kopi. Maksudna tamu teh men, si bibi keur menstruasi jay. Lain tamu aya tamu ka imahna. Oh, men. Ari eta men, bijilna tina naon mang? Montok sok rupa-rupa geura tanya teh. Budak leutik ieu ampun teuing. Tina liang orok. Bijilna men mah. Ari orok mah liang di mang. Astagfirullahaladzim, beuki ngajauhan wae ieu pertanyaan. Tuh tanyakeun tuh ka lalajo lah, lieur aing mah. Pangajawabkeun tah. Geus teu kuat lieur. Mang lieur mang. Oh, Dia aja mau obat dagorin mang. dagorekeun we kana sirah maneh. Lain bi ai kijui katutuluyan geuringna eta. Nya adi amputasi sukuna da nanahan. Innalillahi. Nepi ka diamputasi? Khawatirnya. Tapi da kudu diamputasi bi da gula atuh kijui mah nya. Bugu heueuh. Nanahannya. Dan watir mah budak Ciutar si Ujang Ismet. Kumaha deh? Nanahan celina. Kudu amputasi. Nan teuing bareng ku teh buka sirahnya a. Ini congean eta mah bi. Congean lain penyakit gula. Si Jang Ismet mah. Ini kabayang meureun budak meureun. Eueuh huluan mah modar. Henteu make ejeng tuluy hirup moal, Bi. Tapi kainya anjir pikiran ieu bibi aing. Ampun teuing. Mang, aja teh kamari nanyakeun ka Mang Gejul. Tapi Mang Gejul teh nyahoeun sia. Emang aja nanya ke naon? Eta pedah naon nya anak hayam ulin jeung indungna wae. Kunaon nya henteu jeung bapana eta ulina? Panya aing rek nanya ke naon ieu budak. Kulantaran bapakna sibuk gawe jay, neangan duit, ajang anak pamajikanana. Pan budakna eta beuki jajan juga ajay. Oh. Jeung eta kunaon nya Mang? Tur hayam geuning di tukang yang teu dihareup. Jay henteu sakalian nanyakeun eta kunaon Mang hayam bikang eueuh susuan. Tah eta deui Mang. Anjing. Kulantaran jay jaluna eueuh leungeunan jay. Tegok edan anjing. Naon hubunganna Mang? Teuing atuh tuh tanyakeun ka netizen tuh. Udah lalajo. Ting pangajawabkeun. Rieut aing ngabandungan pertanyaan budak Cilepeung. Ampun teuing. Jai. Jai, Naon di B? digerak. Ai mana kumadi di sekolah hayo nyin masalah. Masalah naon, Bi? Tadi bu guru nelepon, sana mana ibu ligir di sekolah ngan di celana wungkul. Ye, Bi, pancek bu guru teh bajuna titah diasupkeun. Babaturan ajaib mah saeutik diasupkeun na Bi bajuna. Ajaib mah dibuka we bajuna Bi, asupkeun kabeh kana calana. Berarti aja leuwih patuh Bi ti baturan aja eta. Oh, heueuh nya. Ada kitu teh mah bu guru na atuh budak geus patut disalahkeun. Jeung ku bibi ke ditelepon. Balik ya belah. Udang deui jumaahan aja. Geus beak ieu materi noge. Utak keneh we. Kewe heula caes ah. Jumaahan sia teh bla kali-kali maneh teh utara jumaahan pisan maneh mah. Balik ah. Heula lah. Urang mah hoream jumaahan euy. Hoream kumaha ai maneh? Pan eta nusuk khutbahna we. Ngomongkeun batur. Nya Abu Jahal diomong-omongkeun. Pan ulah eta teh cek agama ge ces. Fir'aun segala sok diomongkeun. Jelema rempag anjir. Nya heueuh atuh bla. Please bla. Fir'aun Abu Jahal diomongkeun teh teh jang jadi contoh jang urang. Jelema-jelema anu salah, jelema-jelema anu sasab.
diomongkeun jang contoh ame urang teu kitu. Ampun si ieu. Jadi karasa pisan guys. Rasa green tea nanti. Apa ya we emang aslinya? Kenikmatan yang hakiki didorong ku kopi. Nikmat. Kudu batuk gitu. Jadi lamun teu batuk teu abdo. Oh. Ya. Jadi mereka tinggal aki-akina.